Fardu adus ayat 2 kahade bisi sulaya niat anu kahijina dibacakeun ku hatena kadua ngabanjurana sing walatra ku caina kana sadaya badana bari jeung digosokana bari jeung digosokana fardu adus ayat 2 kahade bisi sulaya niat anu kahijina dibacakeun ku hatena kadua ngabanjurana sing walatra ku caina kana sadaya badana bari jeung digosokana.